jeung ijing sadayana simkuring sareng rencangan bade ngenakeun kelompok kami. Wilujeng Pepang, kami di kelompok opat. Anggota kelompok kami nyaeta Agung Setiawan, Devina Mesipawa, Kirana Maulida, Nafisa Zahra, Asapuya Fadlan. Adegan hiji di kebon. Di hiji kebon anu lega jeung hejo, opat sasatoan keur ngariung. Ayo urang balapan, pasti kuring anu menang sebab tempat kuring paling gancang. Kalau lama kuring cepat di kuring bisa ngaping jauh dari nagatak jam-jam. Anjing sadayana moal bisa ngeliatin kuring. Wah, ayo buangannya dulu pangkal. Terima kita atuh. Jawab itu saneruskeun. Sadaya sasatoan satujuh pikeun ngayakeun balapan. Balapan di mimitian. Kancil lumpat gancang, monyet ngaluncat-luncat. Balala ngapung luhur. Sedangkeun kuya lambat tapi terus jalan. Adegan 3 godaan jeung kasalahan. Wah, aya buanganna di luhur tangkal. Kuring manja heula atuh. Oke, oge bisa neruskeun. Monyet lila di luhur tangkal bari ngadahar buah. aduh teka tingali batu kuring jadi lambat ayeuna. Sedangkeun kuya sanajan lambat, anjeunna henteu eureun. Anjeunna terus ngelangkah sabar. Adegan 4 pemenang. Kuya ngahontal garis finish pangheulana. Yana putih, dan sahabat yang kabar, centing tibatan gancang tapi kagoda. Enak sering sadar gancang wae henteu cukup namun tah hati-hati. Kuring teh yang kagodak kedua, kudu leuwih fokus kana tujuan. Sarua kuring pikiran teuing kagoda terus kembali. Ta kancil kuya monyet jeung belalang sadar yen unggal sasatoan boga kaunggulan jeung kakurangan. Tapi anu sabar, tabah, jeung henteu kagoda bakal ngahontal tujuan. Amanat, ulah sombong ku kaunggulan sorangan. Sabar jeung tekun bakal ngahasilkeun hasil nu alus. Ulah gampang kagoda ku hal-hal anu bisa ngaganggu tujuan. Unggal jalma boga kaunggulan jeung kakuranganna masing-masing. Jadi kudu diajar ngahargaan batur. Mugia urang tiasa silih ajenan jeung silih asih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.